hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres. Alhamdulillah. Wari kudu dimerdekakeun ti makhluk. Sebab makhluk memual keluar ti dua, hiji ngalem nomor kadua nyacat. Ketika orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdeka. Merdekakeun diri orang tina makhluk. Ayalah nu nungtun. Alhamdulillah. Kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang ieu hayang itu hayang ieu hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang ku ari diri Allahan hayang ieu hayang ieu hayang ieu di perangan ku urang hayang itu hayang itu hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang ku ari tina setan. Setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin. Maka urang nganyahokeun la setan nu kos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana. Barang dideuleu-deuleu orang setan mah bukna panjang. Mentak lamun bukna panjang berarti eta setan. Nomor kaduana anu gendut. Eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingcina loba eta setan. Mana-mana jelema ibadah ka Allah timimiti syariat naik kana thariqah naik berhakikat. Ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja. Raja nu asli mah lain belusukan. Lain gubernur Ahok, lain bupati, lain camat, lain lurah, lain arat. Tapi orenganan asli naraja mah wali. Sebab nu ngaran raja mah jelema nu merdeka. Nu merdeka mah wali. Moal bisa merdeka lamun teu latihan heula. Negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah. Hayang keluar tina belenggu penjajahan. Musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor. Aya Bung Karno di dinya, aya Bung Hatta di dinya. Perjuangan aya Imam Bonjol. Aya Raden Supratman, aya Ibu Kartini jeung nu lain-lain. Karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan, misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera sang saka merah putih, menyatakan negara Indonesia merdeka, ditebus dengan berjuta-juta mayat, berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapana, anu ngagulimpang bapa kolot, anu ngagulimpang pemajikan, anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta. Anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil. Anu pamajikanana we ceelian. Anu deres we ceelian manu kabom menghandapkeun bujal. Tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah, iya nu dipencitan, anu susuna digodot. Eta tebusan sebuah kemerdekaan.
nukuari diaresian kunyana teu pernah membaca sejarah menang capek luar biasa nyana merubah kedaulatan anu tadina kedaulatan rakyat kuari kedaulatan sieta kedaulatan sieta kedaulatan sieta nah iyalah eta mah negara teu masa bodoh ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri mimiti orang teu merdeka ku dunia di utara tur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore hanya sebuah dunia naik turun jabatan kemudian boga anak buah lah orang kieu kitu ge hanya sebuah dunia ternyata orang dibudakeun duku dunia sedengkeun jakang jeung Nabi manaropa dunia tarokah jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung satogalak sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat sahasi jelema nu teu singa teu lumpat kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lumpat besi diterkam tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat asup ka neraka jahanam abadal abidin. Antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokah jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia. Urang mah ngudag dunia. Berarti orang mah beloonna ge beloonna deui. Jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka ditu. Jauh kan. Sebab urang anu dunia diteangan. Nah ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia. Minimal dunia nu aya urang gunakeun pake ibadah ka Gusti Allah. Tuh bupati keterkam ku dunia, tuh gubernur keterkam ku dunia, tuh DPR keterkam ku dunia, tuh MPR keterkam ku dunia. Tuh berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur katerekam ku dunia di mana dunia yang dituturkeun cek nyana puncak yuk cek nyana Bali yuk cek nyana ka luar negeri yuk beli eta masuk hotel yuk urang meuli yuk jajan yuk dunia katerekam nyana ku dunia. Itu nama katerkam ku dunia sebab dunia naya orang mengudak dunia na ada na jadi teu katerkam. Nah iya lamun kiai ngudak-ngudak dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerkam ku Golkar. Kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerkam ku PD hanya sebuah dunia. Ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa beki ipis iman dileungitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor-aktor gitu politikus katerekam nyana nu kamari mah asaraya di masjid kuari mah nyana aya di pendopo kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari mah nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerekam. Nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk moal kaluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketika orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdekakeun diri urang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah kemudian nafsu
anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang guari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang kuari tina setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nukos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah bukna panjang mentak lamun bukna panjang berarti eta setan nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingcina loba eta setan aduh ih cenah jalain setan aing mah jelema okos setan wow tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api aya jelema panjang buukna kemudian cicing bae ternyata barang diteliti ditanya beungeut marah mai padahal buukna mah panjang maka levis ternyata horenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus masyaallah aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan nah lah cenah aing mah dicukur atuh setan bae tetep Yembung di setan-setan nyana ngomong baik. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebut aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun orang geus datang ke hakikat mah aya kanikmatan sebab orang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat mah moal kitu. Aing ieu dihirupan nage ku Allah, ruh aing ditiupkeun nage ku Allah, sementara ruh aing geus waweuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya, alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sira qalu bala syahidna. Roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran. Ketika diasupkeun ka awak urang, berarti nya geus waweuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus waweuheun jeung Gusti Allah geus atuh nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah nu ngagerakeun Allah nu nyicingkeun Allah kabeh Allah aing lempang nang Allah datang ka masjid nang Allah nangtung di dinya nang Allah. Waktu jam sakitu pas berarti sholat zohor berarti atuh geus bete kudu sholat Allahu akbar hakikat diusoli ge eta teh maksudna mendeuk sholat zohor sementara jelema anu berhakikat bang geus waweuheun qalbuna hadir jeung Allah nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah lantaran urang mancan terasa hadirna Allah ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi maka hadir Allah di jero hate dengan kehadiran Allah lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah
lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah, geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah. Geraknya gerak Allah, cicingna cicing Allah, deuleunya deuleu Allah, dengenya denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun, maka wujudlah. Maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah, geus kun nyana kun Allah. Nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah. Ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae. Tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba. Maksudna naon tanyakeun usaha. Atuh calon maribut tanyakeun aju laporan deui geus ditanyakeun usaha. Anu Mang Zaid atuh geus ditanyakeun mah hi lain. Bos dek beuri teh henteu engke ditagih nanyakeun goblok. Antek sing ade jeung bos mah tuh. Tanyakeun tatana saha aju ukur, urang mah nanyakeun ngukur geus. Endeu ieu Pak geus diukur geus tanyakeun geus. Aju kunaon tuh? Ieu nu sabaraha dibelina? Sanuk meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur. Aduh, puyeng aing. Ditelu bisa tak bos dah. Lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tadi digeserkeun basa etik tah. Urang ge nyai-nyayang. Heueuh oge. Ngan ulah. Naon nu mantak ulah? Ieu kan ngajina umum. Mantak bari lalagaan ge. Urang mun ngaji kos ge serius. Atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk. Wah, cek pamajikan kunaon dia? Kunaon jadi kieu tas ngaji. Pokona mah bakal ngahakekat urang. Urang bakal ngahakekat. Mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina. Sebab can wayah urangna teu masantren. Aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel. Jadi pondok nama nyaeta teh kos kitu. Ya pancen kiai sok sombong. Sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna Pansa Paris, salembar aya coretan 2 lembar eueuh. Salembar aya 2 lembar itu pancatan dah eta kos kitu. Berarti sia teu istiqomah eta. Atuh ai kitu onam. Sia sok aju ka aing teh jeneng duh kiai sok sombong. Lain sombong deuleu kitab sia. Malah tafsir Munir sia ka mana? Eueuh, di kumaha? Dijual pakai nganjang tuh kan. Tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh. Mantap lamun urang ngaguru ka guru mursyid. Ngeunaheun bakalna sebab naon? Cara-cara ngahakekatna dibere nyaho ku nya. Seetik bae tadi tah. Atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat. Ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah, boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah. Ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah. Nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah. Ketika nu eta geus dipikeun bray ngagebray ieu teh eueuh tabir eueuh halang. Jih, atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat. Harti teu make syariat teu usoli jeung Allah. Jangan salat tagalinnya anak Allah. Mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu. Eueuh Jenar ege Allah. Allah ka dieu. Eueuh Allah ege Jenar. Eta hese. Saudara manunggaling kaula Gusti. Bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah. Sasar teh urang ngomong gos gitu. Emang teh sasar atuh sasar sebab naon? Urang mah muhdasah, urang mah hadis, Allah mah godim. Masa ngahiji nu godim jeung nu hadis? Nah di dieu nu urang khawatir. Ieu kan menceritakeun perasaan.
eta menyertakeun wujud kidam baqau mukhalafat li hawadits kiamun la eta mah sakadar kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam baqau mukhalafatun lil hawadits kembang lisan nama jahit tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun gerage roh jeung sir eta lah ngahijikeun eta frekuensina ketika aku roh jeung sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah bari utek-utekan atuh teh kudu subuh bae cak kabeh berojak mah kapan maunya aja atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah cenah. Nah jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia makhluk nafsu setan maka Allah ngutus rasul supaya miceunan halang rasul mah geus maksum langsungnya nama jeung Allah baena naon maka lantaran rasul uswatun hasanah Allah ngadamel peniru rasul ialah wali mahfuz lamun wali lamun rasul maksum lamun wali mahfuz ketika urang bisa kitu ngaleungitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae aya Allah ma fi jubati ilallah dan di jubak wal kecuali Allah bae nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikatna mah teh geus di ditu mah teh Allah kan urang ge berbicara hakikat mah kitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikat nama teh geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jan teu brek dibere resep ku Gusti Allah hese deung ngaleungitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari resep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan kunyana dicek kunyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem itu nang za jadi resep guari tah nang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat ninggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok
didinya dibutuhkan ku para petani. Ketika para petani datang ke pabrik dek melitai kotok transaksi lah sakarung aja pendek sakarung seperti sekarang tuh nyawan yang nama jasok melipan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikan jadilah melitai kotok sakarung 4.000 dibawa ke sawah haju dipakai nyerubuk eta teh kapan barang najis tesa dijual belikan anak maka ketika dipakai surubuk teu mangfaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu keluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang keluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh cek dina patul muin ulah kitu atuh kumaha ai nu mantek diheula supaya sacek syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis teu bisa dijual belikan petani ngomong ka orang peternakan aing butuh ieu butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya haju aing bere atuh ku sia teu naon cak anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tajang sia-sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tah nu ngasup-ngasupkeun nang geus bae tuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi hayu tadi mah jual beli tarima ngajual ayeuna mah lain tah aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganna sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak, ieu naon ye? Ieu di karungan, ieu teh kotok. Waduh, aing butuh karung. Aing mah teh aing meuli karung, ieu sabareuti teh karung ieu karung. Ji teh mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung mah teh sabareuti teh karung. Karungna 4.000 cek cenah ieu salembar. Geus atuh, tah geus aing mah ngajual karung mah teh kotokna mah los jang sia. Leuwih mantap kan? Cak aja bener oge ieu. Tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae. Nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu. Mang, meuli karung, ya. Kula tadi mau meuli, tah mah mangan mutan najis kan. Mutan najis itu bisa dikumbah tah mah karung meunang. Kula meuli karung 100 karung, sakarungna 4.000. Eta teh kotokna los can sia teh bogana. Padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae. Aduh, cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge. Anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis. Nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoon Allah mah sia kajen ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok bloon. Sadajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000. Geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok. Cak ahli hakikat lah guys teberes tuh kan kurang lamun ngaji patul muin mah bisa diulah helah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat bahkan ahli waro haram bungin nya nama kos kitu ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka patul muin ngajina aing mah geus datang ka aras boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da kuari malam aya jelema nyaritakeun saksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram boloon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun heula mah ke proposal ka pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pamarentah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nya teh jadi halal
bisa itu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari aya nama terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh ja urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan. Nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun ja halal baik bae halal proposal ke pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikeun kali hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunangna teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun dek dihulah dek dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pamarentah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun ku ari mui mana anu khusus depag mana anu khusus bupati mana nu khusus salatna cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ke pendopo justru tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge nya ngageremetna sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun gaji podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing ge protes kajen kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang dari diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede bau pantes bae gede ge camat ieu dikira husuna nya moal bisa bensinna kos kitu jadi kajenteun ngaler ngidul ngeten ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna numantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya nang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan nang ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia ada hakikat modar bisa sia ayo moal udah gali hakikat mah ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi dalil na ge atuh leg-leg ku sia dalil ngaji naon sia atul muin ngaji naon sia batul wahab raudhah ikna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah mah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mantak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajen kumaha ge teu kudu niatan nu mantak mau piring pasti endek dahar kajen kumaha ge nu mantak mau gelas atuh pasti dek nginum nu mantak nangtung di hareup sop berarti bener salat teu kudu usoli-usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli-usoli sarua jeung dek nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas dek nginum cai panas jeung deui lamun panas teuing dek di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti. Henteu kudu mama siap enggak sih? Capek tah ngomong kos gitu mah. Mama siap kan? Atuh siap mama juga. Udah buka celananya belum? Oh, udah. Buka dulu dong, angel sama kos gitu mah. Atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres. Aduh, jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah. Teu kudu pupulupan palipid-palipidan. Nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat. Nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae. Ketika dinu loba jelema mau sok hakikatan padahal geus datang, tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae. Sanajan sakali waktu mah kanyahoan. Poho meureun nyana. Tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae.
sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kang mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam jarang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing ngirup aing bae jadi imam sia mah udah jadi imam geus kontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema. Guys, panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti. Bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan. Cara miceunanna ya dituntun ku guru. Nu mantek teu bisa lamun guru. Oh nya, roh urang geus wauheun jeung Allah. Nu mantak teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan. Maka urang piceunana tu cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan. Sa anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya nu dihon ka Allah. Tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh ieu bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal manyanang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama ya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabeladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong broy nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam salam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial amat ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama ku hari emang di pasian naon Vespa wartosna mah cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna jahayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimratin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah iya ganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu dah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak saeutik turun ya Allah namentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi utawi ikilah iki iku urayan kang bangsa lafaz. Inatufiya ibadah mautihi dalam sahusana putusakan jin Nabi. Jiwa butia bebejadan tutupan dan rarab ya kanjeng. Watara tutulan utawi dadana gitu ayat yang dan tirak ke terhadap nugut tabihi apa tungtung babat dan gawe tutup tabihi kalawan kang tarak sihu ing dalam asar-asaring mayit lipat kentung-tung sembut tungtung rorabnya dipakai tutup handapun sirah watarafuhul akharu lan tungtung saub kanggone tak tahta rijlahi ing dalam asar-asaring sikil rorona mayit tungtung hijri handapun dua sukun di alam kasifan wajah datang yang ta'ara narima kabuka saking naik tutup supaya yang kabuka supaya warima orang nelu baik kamait dirurup kema orang dirurup itu wala ta'ala utawa ikilas ikitututu kodal usli ing dalam sarungnya dan ada sih memeh di pandian dirurup ingat ka Gus Dur baik begitu Gus Dur Muriang ditanya bagaimana Gus kalau mau mati. Saya udah siap, cek Gus Dur, saya udah siap kok jangan mati itu. Enggaknya mati. Ada para ulama mah nutu make proposal masyarakat, kecuali yang ngajukan proposal can anggis panrohi proposal dan turun KB karena sabarel. Tekulaya kabang berat nawang bawa supaya begitu roh keluar siap beberdu baratun sahabu yamanin begesedodat kang bangsa nabian mengkatnayan saking terbuat saking katun atau kapas atau katain atau kata mukhattafun kan dan gurat lakanat san ana iya bardi kumin ahabbil libas ilaih kutatau saking lewih dan temeni anggoan ilaihi mungguh kanjeng Nabi sallallahu wala sababuh tiariha lan utawi ikilah ikanat min ahabil libas kaunuhu min ahabil libas iku sabab dan pilih ia pergi setelah bukan yang disimpan nupang bagusnya jarang dianggo sama persiapan maut orangnya disimpan ke jangna besan yang kondangan akan jangan betul mikir-mikir pas gitu awat supaya bagus maka disimpan oleh tahiji gitulah orang dia kuari asa panjang kan umur teh asa jauh
jauh kene beres tumbarang nu kolot terus pinuh kuhuisan masih kene rarasaan jauh kene baik buktina masih kene nge-SMS kene kanu ngora eta teh ngaranna tulul amal mun urang pendek amal qasrul amal eta teh poe ieu asa moal hirup dalam ka poe isuk bahkan dorang ieu asana moal datang ka peuting bahkan batur mah isuk-isuk asa moal datang ka sore bahkan mun salat zuhur asa moal datang ka asar terakhir nama napas kahandap asa moal datang ka luhur oh jelema laluhur teh pindah perasaan lain gitu kudu ngadekol di masjid lain tapi perasaanan bari ngalaksanakeun tugas-tugas ti Gusti Allah ngan rarasaanna asa babarengan bae jeung Allah. Hese kos kitu teh tapi bisa lamun di arahan aya loba kene nu kos kitu. Jadi perasaan beda bae jeung sejen teh sebabnya nama rarasaanna jeung Allah. Geus ketika narnawan daleutikana lantaran perasaan jeung Allah geus teu dula-dulu kacau. Teu dula-dulu biasa bae tamai keur aya bae atuh aya keur bae tegor atuh. Jadi nu masih kena kos kitu bae rarasaanna masih biasa. Namun nu rasaan ka ditu mah sasalaman teh sasalaman akur bae aju ngariung ramai jeung saeutik akur bae ngaji lobaan jeung saeutik akur bae sebab motifna ibadah lobaan sakitu saeutikan sakitu geus rarasaan teh jeung Allah dengan aya bedana jelema kitu mah betah di imah embung ka mana-mana lantaran di imah ge indah nikmat di imah tah kitu batur mah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala asengerikeun ku Muhammadiyah mah mun kos kitu mah jangan nagara di kahananya kau teh artinya kau negara asa Syarif Hidayatullah kutu jadi raja Sunan Ampel kutub jadi masa jadi raja oh teu halangan kerajaan teh tina kawangian teu halangan sebab jelema aya diangkat jadi wali teh nyahoeun dirina bahwa dirina jadi wali teh nyahoeun nyana sorangan teh nyaho teu nyahoeun ngan pedahnya bogang ngeunaheun mun salat hararampang ngeunaheun tapi teu nyahoeun dirina diangkat jadi wali aya nu nyahoeun dirina diangkat jadi wali lain di wisuda di barisko wali lain gitu sama da alamna ge alamnu itu ana tuh dibere tanda ku Gusti Allah etalah wali kitulah nyana nyahoeun teh tina tandana we bahwa janu kos kitu mah biasana wali beda datang impian-impian anu ngangeunahkeun ke datang jelema-jelema anu sabangsa jeung nyana anu aneh ke kadang kadituna ya eta Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam moal datang Kangjeng Nabi Khadir lamun lain kawali atawa udah diangkat jadi wali cok kena dilembur ku sering ka Kangjeng Hidir Hidir mana Hidir kiper teh ya kiper main bola Hidir kita maksudnya hadis utawi kila iki kupiki hadis Imam As-Sahihatu Tagbiyatul Mayyit utai kang awal iku dan syarat kenutupan imait wala kana utai mangkono tagbiya sia natun iku haraksa kadua mayit
tina naon anil inkishaf saking ari maka buka Sitron lijasadihi mutaghayyir binatihi anil ayat lan nutupi kadue jasad mayit kang hari berubah kalawan maute ieu mayit saking pirang-pirang dua usia dua mayit utawi kang kapindo iku dan pocot pirang-pirang dodot mayit bukaan baju-baju mayit waktu sakarat dipakai alat itu via fiha kang den wafat ya mayit fiha ing dalam wasiat ya Allah ta'ala badan bisa babi hadapan dan tak orang hari berubah apa badan kalawan sebab wasiat baju bajunya dipakai waktu gergering kermuriang atau kersehat lantaran eta pakaian teh aya kesan saja bana mun antal jeung mayit tereh kaambe buka cepet. Alasan letakkan kaping tulu iku dan sunahkan ayu sanda apa yang tak ada talen milih opo jenggot uang-uangan mayit. Asabat dan marabatan kalawan beberkan ombak lamat anu lebar. Ieu kan calangan cepat kadiekeun terus kadie kasih sirahkeun. Entah kalau menjadi santri, amun aya anu sakarat ngintip pola belajar engke waktu-waktu katitah belajar ulah wakah haji dihareup pola na jan nyaho. Kalau gitu jan nyaho aju dihareup bae tah calangap bae bingung nya. Aya calangap bae apa hayangeun apel naon. Jadi berapa sih? Ini untuk gaya macam dalam. Sangkir kerja kok iya, mak bisa babarag-bagan harita. Ulah, jadi nak tetap belajar lelelekeun nulis bisa. Lelelekeun, oh iya nata dikir-kir lah. Amun udah kebal mengus ben anyarkeun mah leuleus. Kalauna. Terus alikeun ka di Seluruhan dan lemaskan apa perang-perang sanggit mayit unggal sanggit akibat huruji uhihi dalam usaha dan betu udah mayit ini kurang dileleskan di kiri-kiri atas alas sandi leles gitu diolah ragakan sebagai di kiri-kiri tengah jatuh lompat ke arah ini. Ya Allah. Di awal bakalan padan balikin sa ibu abah tinggalangannya di adu di kado pepetian sa kulang dipisani dilepas lagi kado tuhun namanya iya nak dikia-kiakan datang ke diri pepetian ya ditis ke tukang ke supaya leles terlibat nih kadue wafah wilan pokoknya mayit kadue wetengnya mayit udang ke tapi ayo nulang sanggalas bah itu heras tuh biasanya ahli ibadah malah leles tanpa dileleskan kurang leles jengkos orang biasa kebetulannya ahli ibadah dia kos gitu leles baik kadelena kos betul maut baik malah marah main baik ilmu mengulo anu lain ahli Allah malah langsung jeger baik katakan semenit dapat jeger baik jauh beda nanti sama ya rubah kali-kali ngabalikin ya Allah hanya saat sebelah gue sudah pementah gampang ngopo nggak bisa mengikuti bakoil harat ini izin kena tetap ke hararah mana saya izin dalam balikan itu yuk di cara-cara na orang ngelekan hela bagi santri-santri nganyar lembur Ustaz ngelekan kan nulis biasa gitu kene
dibungkus. Sana jangan dibaca dari kitab tafsir Fathul Muin. Can praktek mah tetep kadang-kadang juga ege. Jadi udah dibungkus okos maestri. Bungkus, beres. Nah, itu juga apa tuh? Rabangan, ini pan santri. Egonya gitu baca. Gue yang ngandak gula, mungkin dibuka hese, di jero kuburan. Gitu juga, ini ya, pipina, yang mungkin jadi katanya, ukel-ukelan hese. Eta akibat daripada dibungkus perek-kerek tersebut. Lah, jadi ya cara nangis dibukakan kadi pas kalau kadinya naseri. Aduh, Allah. Subhanallah, Allah, wa'alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Maqam sebatul makum testos Nabi jemenkan diadakan pikan jalanan mengharapkan usul Allah tentunya meninggalkan dunia masaki indahna cat mata saking suara-suara cak celi lawat cak lata hararipu dicekong cak lemen gitu ya ditinggalkan ke orang menuju nubogana murid wusul ilallah Nudilala dipadala kusimurud sesuai aturan-aturannya bakal sholat pasti. Eta jumlahnya 15 di dia. Anu balik mana salah apa? Dia mah beda mazhab. Jadi jumlah 15 tapi itu diadakan ketika ini. Jadi tobat belajar bisa ahli jadi makom tobat ya lain sakadar istighfar tapi jadi makom geus tobat lain kudu diuk di masjid di imah lain lempang keur di mobil di kereta di kapal mun nyana keur nempuh makom eta terus bae tobat ini tuh gerbang daripada makom sanesna lain adalah tobat. Jadi lain kudu di masjid, lain kudu di majlis, lain kudu di imah. Kerlempang kerdiu kerkumah terus tobat. Ya baik lamun urang ngaceng aya nu nuduhkeun. Entak minimal urang ngaji kieu kitu. Cobaan urang. Cobaan insyaallah kerlempang keur di mobil keur di mana. Bakal beda kayak diri orang sorangan bakal ngarasakeun beda. Mantap orang itu beda, akur bejenda tuh atuh urang teu pernah nempuh. Atuh lamun urang cicing bae mah teu sakola, atuh batur jadi sarjana, urang mah cetak mah. Yang jadi sarjana ya otomatis kudu kuliah. Yang jadi dokter atuh tetep bae kudu kuliah di. Yang jadi boga S3, ulah S-krim bae. Aduh tetep kudu kuliah deh. Tuh gitu ya disarua. Coba kurang di openan. 2 tanabuh, 3 istiqomah, 4 khauf, 5 roja, genep sabar jeung syukur. Nomor ke-7 makom teh makom waro. Namun encan ditempuh moal jadi wali. Naon waro? Berbagai ahli tasawuf, ahli thariqah na'rifan waro. Ngan dibolak-balik kana mana ge kembali deui kana tarkus subuhat. Al halal bayyinun, al haram bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Tarkul mutasyabbih
Abdul furu dikuatan deui ku Kanjeng Nabi min husni islamul mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi nerapkeun hadis teh ulah sambarangan di mana. Ieu mah hadis ahkam, ieu mah hadis fadail, ieu mah targhib, ieu mah tarhib. Ieu mah jang dina hadis fikih, ieu mah jang dina iman, ieu mah jang ihsan. Itu mending dicampur aduk ke nggak ada lihat tuh ulah paduh heulai. Haram ngerokok, kabakola, itu bisa air. Haram metolak tanu jadi hiji, itu bisa air. Ada lihat. Jadi bisa kajian ternyata dokter tetep baik itu bisa. Mun ditaliti sedalam-dalamna kudu taslimnya. Karena mazhabul arba'ah. Sebab moal keluar tidinya. Ilmu terus ditaliti, kembalilah ke mazhab anu opat. Mau tidak mau. Bis ngemudawan dasa gitu, nu kabehna aya 10, termasuk Imam Ghazali, goer mudawan. Fikih Imam Ghazali itu bisa dipertanggungjawabkan. Kacun kukumaha ga tetep bae mazhabul arba'ah. Gitu jadi ceritanya. Terus orang boleh aja lah tuh gaya tulusulna jamul jawamena. Mulai nggak doh ya tuh kos kita mah. Itu menang mingguan ki. Ngaji ngaji lalagaan tuh. Sekira berangkat balik ke rumah. Balik nges tuh. Oh, paling beli sate, beli baju. Banyak mondok kos gitu. Lalagaan seru tekan abang dong sih. Lalagaan ngaji kos yang lumayan deh lalagaan. Dosa-dosa maka laluan. Mungkin jangan ngarasut. Aduh, insyaallah. Ngai fadilah ngaji ku pedai gede di pohara aya jelema asup ka surga ku ngaji doa. Itu pernah ngalaksanakeun naon bae leuwih tibatan nu diwajibkeun ngan ngaji bae eta begitu ditimbang tah eta ganjaran ngaji doang kan ngelehkeun sakabehna masyaallah padahal nya eta ngajina ge nges aduh sakurang-kurang kita nges ya Allah tapi tak gede ganjaran ngaji kos kitu tak bede tu aja dina keterangan pohara ngaji ya rafa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma daraja langsung di ditu ya rafa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma daraja pohara ya waro jadi tarku subuhat tarku subuh eta adalah waro Sekanjung Nabi min husni islamil mar'i tulasawalna bagusnya Islamnya hiji jelema untuk menuju kesempurnaan Islam tarkumala yakni ninggalkeun mutu aya faedah. Urang maka baju nu sok dikancingkeun dana datang ka dieu nu luhur tulak dikancingkeun nu luhurna eta kancing faedahna pikeun. Urang make baju, kemudian si baju teh aya kantongan di dieuna. Kantongna teh sok aya tutupan tutup le tilok dipake gunting. Jang naon eta teh? Jang naon teh tutup le faedahna. Urang make baju, jat di tukang lah eta, dicoak eta naon maksudna coak kan naon maksudna coak. Saya maksud rapeun. Aduh, berat ya urusan. Malayani naon anu henteu aya paedahna ku urang pikeun waro teh pos kitu tah waro ngaranna waro teh pos kitu lain anti speaker waro pos kitu tah waro Orang dibutuhkan ku urang baju sapopoe teh mana ieu teh nu dipake salat ngeuneuh dipakai ibadah ngeuneuh ternyata nu ieu mah faedahna pikeun
Belum. Lain di belum kakak tangga ke baturan. Gitu kan malayan mana nu faedah. Dicek. Dikit. Kayak orang ke sekuarin nu berfaedah mana. Tah eta ngaranna waro. Bab pakaian takos itu. Bab kendaraan tuh faedah ya kaca mah di dua. Eta aya dua itu. Ikan hiji bae. Begitu dipicen orang hiji lagi kacana teu berfungsi ya beneran teh orang kacana poek. Tinggal aja gitu we noge. Vespa. Aduh. Ya udah mapan variasi boh motor, boh sepeda, boh mobil teh malayani. Eta kos gitu. Dahari. Orang lamun dahar sebenarnya mah dihitung ku orang ya 10 watt. Seger ke awal, bagus, sholat bisa. Kasabelasna bagi jelema nu hayang ngusul ke Allah ngahalangan. Kasabelas atau ngahalang. Namun 10 orang normal ya sholat ya teger, orang maca Quran teger. Jadi kembali ke diri masing-masing, apa kok itu ngawan pada bab tasawuf bak kembali ke diri atau menang kurang dipatwakeun secara umum sebab beda-beda pan. Aya si A mah ku 10 ge emang kuat, si B mah mun 25 teu kuat. Malah si C malah mun 2 piring teu kuat. Atuh teu kaluar tina tasawuf 2 piring ge emangnya nama mun 2 piring kicep. Oke, eta kok kitu lain kudu puasa bae lain. Saya tasawuf jadi kembali ke dirinya masing-masing asal niatnya jangan ibadah. Niat bik sholat je supaya kuat sholat, pas sholat lagi itu jadi boga santri atau boga pegawai. Kalau boga pegawai orang, berarti coba kira-kira 10 kuat, udah ternyata kuat. Ke-11 nak mual wusul ke Allah. Nah lantaran tewaro. Pas kita terus salilana. Itu kurang teh lamun ngopi seger aya kasegeran sanajan keur ngaji ge ngopi masalah lah pokona itu keluar tina tasawuf lantaran emangnya nama mun teu ngopi green ngopi we oke kok gitu kembali ke dirina masing-masing tapi ulah keluar tina syariat. Ai kitu malah muntun minum teu seger. Tetep kudu minum utama teu bisa lantaran kaluar tina syariat. Kudu syariat ngecekot cuman fudul na tinggal di. Ngan lamun waro teu segelas gede. Aduh, ya aya bae joker joget teh gede di ieu. Tak itulah cerita tasawuf teh. Jadi kembali ke dirina. Kembali ke diri heula nan ulah wakadi patwakeun kudu kitu lain tasawuf. Kumaha mantepna ibadah. Ye, dahar heula dahar. Kitu kene nginum. Ieu nginum teh sebenarnya ku setengah gelas ge cukup ieu teh. Pakai salat, wiridan, maca Quran atau ngaji cukupnya ku setengah gelas ge. Dileuwihan kuari 3/4 gelas nu ka 3/4 gelas na teu waro moal jadi wali moal usul ka bukan mantap urang neuleuh jelema teh sing hade aya jelema teh daharna gede bae tapi jadi wali eta nu meunang meureun lantaran kebutuhannya ada jam ibadah sakitu ieu urang ulah wakasuzon Selanan kebutuhannya lamun henteu gembul jangan mah. Sebab pagaweana loba lantaran hiji salat, kadua maca Quran, nomor katilu magahan ngaji. Lamun henteu kitu tah teu kitu jalma teu kuateun. Atuh 2 piring boga salah. 2 piring. Ta eta teh tasawuf teh satakos kitu tah. Ieu lah mimitian Imam Ghazali nyaritakeun kata tasawufan bila perlu cak nya teh kongkorongkeun wadah kamu tadi. Karena jadi dia ayah kongkorongnya mana ada tasawuf. Mun kira-kira kudu gitu.
Kan kabelah dia eta Imam Ghazali mah gitu asal dimimitian kitu kadituna mangalanyaletikan jadi henteu. Jadi henteu kena hayang usul ilallah teh setik jadi ulah. Lamun ane tahajud kudu dahar, imam menyebut simpulna bae simpulna. Dahar nu loba. Kabelah dia lah ukur kumane. Kira-kira sakumahan sakitu. Nah iya, ja guru-guru ge teu dalahar dah ada saeutik. Kok ja beuteung mah sarjageun sia, saeutik. Kabelah ditu mah ja eueuh sok dahar, ulah dahar ja. Mimiti nama. Oh, dahar ge. Kabelah ditu ulah dahar. Sa Imam Ghazali teh pas gitu hese ahli filsafat apa gitu. Dan diukur datang ke mana, datang ke mana, ulah ujuk-ujuk gitu. Barang tak ngajak tasawuf, datang ke imam. Gitu. Kata mereka, kudan ka ngalamun moal dahar ka kamu tasawuf. Itu datang ke jam 3. Ingat kudu dipayang-payang. Tasawuf sih dipayang-payang, heran aing mah. Matak sih ada tasawuf deh, tabarahisain ternyata guruan. Kaitan zikir mah, jeung jelema someh barang geus jadi tukang zikir teu wauh jeung jelema lain kieu. Bahasana mah nyana sok nanya teh heula barang jadi tukang zikir ditajageh tilok nembalan. Ieu mah pasti mah kapeu. Salah lain gitu. Anu kudu ukuran di lembur, kudu make tatanan syariat. Lamun deuk di jero imah bae. Lamun teu atuh ka ditu ka leuweung, ka gunung, muslah. Ukur urang kudu diukur. Eta kakarak peta awal doang. Kitu keneh sare. Lamun urang ieu geus nembak tahajud teh kudu sarena 8 jam. Atuh bae kabeh tah mah. Ujang tahajud mah. Ujang tahajud. Karena 4 jaman. Berarti 7, 9, 10, 11, 12. Jadi, udang. Tidinya teng. Ternyata 4 jam terlalu loba ya. 3 jam. Ternyata 3 jam teh terlalu loba lantaran tahajud teh macam-macam. Aya nu deuk ngalobakeun rakaat, aya nu deuk ngalilakeun rakaat teh terserah kumaha ngeunah. Jadi ulah kieu ya, si itu mah 1000 rakaat penting urang kejar 1000 rakaat lain kitu. Kanikmatan ibadahna aya anu ngalobakeun rakaat, aya anu ngalilakeun rakaat. Nya nama padahal mangan 4 rakaat tapi kebal nangtungna teh jeung sujudna. Sebab mangi kanikmatan didinya aqrabu ayakuna abdu ayakuna sajidan. Kang dekeutna hamba ka pangeran ilabihi mirabihi itu ayakuna sajidan dalam keadaan keur sujud. Keur sujud dia dupang mulyana beungeut diantelkeun ka nu panghinana yakna tan. Antel tan padahal urang teh ieu teh dimulai-mulai tapi dihareupeun Allah mah asa amprok jeung Gusti Allah ayakuna sajidan. Ya Allah nikmat jasa sujud teh dibaca ku urang lalauna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Didinya teh aya bahasa secara lugawi maha suci Allah anu pangeran kaulan nuluhu wa bihamdi. Campur didinya teh ieu teh digerakkeun ku Gusti Allah nang Allah kieu sebab hirup lagan nang Allah di tengah-tengah hirup ku Allah digerakkeun campur perasaan nu neuleukeun mah eta budak kuat amat sih sujud nya nama teu ngarasa kukumaha lantaran boga perasaan keur jeung Allah. Jadi moal pati-pati kebal lamun teu aya kasenangan jeung kanikmatan. Urang mah dipaksakeun urang mah sujud kebal teh lantaran aya babacaan mewet. Dijero sujud teh Allahumma layyan qalba sarwiti kama layyan tal hadid dan Gusti Allah dipaksakeun. Jadi isuk-isukna ge aduh urak leuleus aing kunaon kudu tahajud. Leuleus. Teu wali mah salih biasa bae. Lantaran diukur. Bukan nikmatan dan tak itulah cara beribadah teh setik. Dah kabelah ditu nama deuk naon atuh hees. Lantaran jelema loba dahar, loba nginum, lamun jelema loba nginum, loba hees, mun jelema loba hees bodoh. Boro-boro keur teu ngaji ge emol. Kumaha keur teu ngaji meureun teh karek lah atuh. Ya akibat loba minum, akibat loba dahar.
Tah ku aya sakitu. Rugi amat nalika urang sare teh teu maca Quran, teu baca ilmu atawa teu zikir, rugi amat. Atuh hirup teh pan dibatas ku Allah sedengkeun salilana hirup teh kudu ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, dipotong hees rugi amat. Moal hees aing mah kecuali sabeunang-beunangna bari dieu. Bari mah keur dieu we hees kudang deui ibadah deui. Zikir kudang ibadah deui. Satu kali maren bebari HS dia pakcam. Ya Allah ya Rabbi. Sabeunang-beunang bari diuk. Diukna kudu diatur teh asukeun sukuna ka jero tindihan ku urang kuping-ping. Terus dedekeun eta teh ti kangjengna urang rek zikir zakos kitu sukulungeun di luhur. Itu sarena ge seetik rek. Kuat-kuat amat ngagoler seetik ieu tindihan. Itu ge hudang moal kebel. Nu mentak hudang pegel. Ieu pegel ieu. Jadi kada hudang teh sisireuh hudang. Moal kebel kajen kumaha moal bae. Moal pati-pati kangjeng kita gitu. Urang mah eta sih barang pegel teh dikitu ke nangkara. Enggak udang sebenarnya banget. Nek modal lah sia geus kosok karar udang. Kosok tage pegel amat teh nangkar eta nu pegel. Udang karang. Halo, nangkar bala mah kaduhung atuh pegel aing kaduhung tadi sare kitu. Tolol kudu si udang teh ku pegel. Eta teh lamun haji udang mah kieu ngeunah seger. Atuh eta jadi lempeng-lempeng. Aduh bala manehangan andol mah andol di kaje. Atuh teh lain dek awak teh kok gitu mah. Kalimatan dunia teman yang anak-anak sama kos gitu mah. Tuh kos gitulah iya waro. Lalaunan heula tah tina pakaian, tina kendaraan, tina imah, tina dahar jeung minum kos kitu kaayaan-na. Kuari prakramana. Kitu kene lamun urang jadi pejabat kos Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tahnya nak boga lampu paranti dinas. Begitu lampu itu dipasang ayat tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di anu sangaran, anu ayat keperluan naon? Keperluan pribadi kayak tungguan pareman heula damar. Karek ngobrol popoekan jeung Sayyidina Ali ngobrol. Cak urang harap kok dipoekan pan eta mah lampu negara. Yang kepentingan negara, anjir datang ke dia kepentingan pribadi. Mun eta lampu dipake nyaangan yang kepentingan pribadi lain negara, berarti kuring ieu korupsi. Masya Allah. Lamun eta pagawe di Indonesia kitu kabeh, terus jadi wali kabeh. Guru wali, pemda wali, bupati wali, gubernur wali kabeh. Tetanggupan Sayyidina Ali mah. Make lampu cacaangna dipakai lain kepentingan negara. Yang kepentingan pribadi. Oh iya jangan negara bae. Pan kuari mah eta mobil plat beureum teh naon gara-garana? Pentaris. Eta pan dipapakeun lain kepentingan negara. Pakai ngojek. Pakai ngabesan, pakai. Sana ziarah sana jangan ngaji. Khusus pentaris bae. Daulah surah Abah teh pantos gitu. Boga orang boga mobil pentaris, yang dipakai mingguan acan. Di luar kepentingan negara haram dipakai. Iya sudah gitu. Ada ulah dipakai di luar kepentingan negara. Supaya itu mah lamun kaji make nu saja deh ngojek atau mobil nu saja deh motor eta mah khusus yang kepentingan negara. Gua di plat baru pakai bobogohan. Iya plat baru sing hade. Jang naon gunana jang kepentingan negara. Sayyidina Ali mah lampu embung. Di zaman Abu Yazid Bistami tukang ngante teh nyeunan jilbab nyeunan mukena nyeunan baju dikante disulam ke dijual waliyatullah itu awewe. Waliyatullah dijual ke lamun nyanak kepentingan anak gitu leuwih dibikeun kita ka fakir miskin kayaknya digawe istiqomah seperti itu. Masya Allah luar biasa. Hiji mangsa
keur ngeujeunangan teh lampuna kurang minyak. Aduh kagok amat cek manehanna ieu lampu pareum keur tengah-tengah deuk nanggeuskeun. Turunlah nyana di tingkat kedua ka handap terus diteruskeun di lampu handap. Pan handap mah ai di Arab pan tingkatan handap nu batur tingkatan kedua nu urang gitu kos apartemen lah gitu. Jadi nyana nganggeuskeunna make lampu nu di handap beres lah teu kebel paling meureun 5 menit kagok nganggeuskeun. Tidinya nyana mikir ieu nganggeuskeunna make lampu ti batur. Ieu si cekna uga halangan tamu wali kana ibadah. Akhirnya nyana salat khusyuk leungit. Allah. Terus-terusan ya 10 ting 20 ting husnu bae. Ieu kudu bebeja cakana ka Kiai Abu Yazid Al-Bistami bebeja lah ka Kiai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Caritakeun modal tadi. Kiai Abu Yazid Al-Bistami maneh sujud datang ka getihan tarang maneh moal aya eta mun can menta ridho na cacaang kana bogan. Sebab waro berarti eta waro datang ka kitu menta cacaang bae tah. PBB deui ngahalangan husu atuh pegat urang mah geus teu bisa nyaritakeun husu atuh pegat Allah Akbar mimiti Allah Akbar geus otak pikiran ka Bandung datang Surabaya datang Mekah Irak ke Amerika dunia keur salat teh ka jelajah ku urang ka Lasik mah pendek ke Perancis datang pikiran urang teh. Jadi orang tekir salat tambah poho ka Gusti Allah. Ilah wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alam. Salat membodel kieu nu bakal jadi pamonggol jang diri. Nah sebab eta teh keur edan urang. Salat urang teh edan sekali tasawuf keur salat teh inget keur salat. Urang teh inget ka diri urang tahu diri urang teh keur salat. Lamun urang inget ka diri urang keur salat, urang teh komunikasi jeung Gusti Allah. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung cak Allah sodaq. Urang disodaktaan ku Allah beuki meureun kedeu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi ngalindung ka Gusti unggul teu ka saha-saha tina setan. Sodaq. Begitu bismillahirrahmanirrahim mulai ta urang teh ka warung pikiran teh kadzabta. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu datang ke Tasik. Kadzab. Maliki yaumiddin datang ke Banjar. Ka ditu ka pantai teh nang. Iya kana mun datang ka Pangandaran. Wailil maghdubi jebrang ka Singapura. Kadzabta. Bebeja. Malaikat laknat eta salat si eta. Jadikan pamonggol, jangan monggolan si eta edan. Itu orang lamun kos gitu kan salat urang mah kitu kan teh. Jadi urang itu berarti urang mah salat eta memproduksi pamonggol. Oh, pamonggol urang geus loba jasa meureun pinuh jasa. Eta kos kitu kadzabta. Waladhdallin kadzabta. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sarana bagus aja kori. Aja dibayar. Imaman Jumat ge dibayar. Lain ikhlas. Dibayar letik marah. Khotibna dibayar, dibagus-bagus. Kadzabta Allah. Kadzabta. Teu waro cacakan ieu cacaan doang. Nya halangan ka eta Allah. Beja ka Abu Yazid segera ayeuna keleh hampura. Lamun anjeun geus yang tahampura tarohanana celik ora cek Abu Yazid bisa. Geus salat anjeun husubar datang deui. Harita keneh nya men tahampura. Cek nu boga imah teh henteu naon sanajan deuk terus bae ge ribo. Cek nu boga eta teh cacaang teh henteu teu kula mah harita doang men tahampura. Cek geus tahampura jasa langsung salat khusyuk datang deui. Nikmat deui ya Allah ya Rabbi atuh rawat deuk khusyuk kumaha deuk khusyuk mah sendal ge nang mali. Jeung nu itu teh nu urang leungit cokot nu bagus. Atuh khusyuk di mana? Ndak khusyuk di mana? Beli bensin geus eueuh duit bensin jokotna duit ti pamajikan urang pamajikan puyang leungit duit tadi geus salah kusut di mana nu mantak ke komo eta pameret ti bupati ti pemerintah tetep ceuli tarohana lain cakula cek ahli-ahli Allah kudu usum moal khusus ti ketik acan
Sumpahnya wallahi billahi tallahi. Datang ka kos kitu wali Allah teh nyaritakeun lamun aya pokocoran ti pamarentah wallahi billahi tallahi datang ka kusu. Pokona mah aing mah sumpah moal jasa. Eta datang ka kos kitu. Berbek wari kalah sakurohim paingan aing kusu. Padahal mah jaletik di depan itu 300 yang ada sana. Jasa saya ikut waro. Iya waro teh kakarak ge urang ngaji. Encan mulai tahapan ti mana heula ngamimitian waro teh. Supaya orang belajar waro teh api. Engke kadituna supaya bisa, kadituna supaya jadi ahli waro. Lamun ahli jadi makom, ieu mah kakara carita hijian doang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya qadiyal hajat Allah